Sebenarnya saya gitu ngerti nah betulnya kikieuan ada ieu teh sebenarnya gara-gara Instagram puntennya jelema waras mana nu daek asup geng motor nah akang-akang nu aya di dieu bakal masihan Widi Kapala Putra pikeun lebet geng motor moal pan image-na garoreng di mata masyarakat tukang gelut mah tukang ngebut mah tukang ngalanggar aturan mah jaket kulit tato buuk gondrong mun mamah saya nyahoeun saya keur inisiasi digelutkeun cara tadi tentu karena misterina pasti saya dibawa ke psikiater bikin diubaran atau dikirim ke sekolah asrama. Jujur we ayeuna mah geus teu usum geng-gengan saha nu teu sieun didor ditembak di tempat kabeh ge tiarap heula nya pan sok ngaku lah teu naon da sararea ge kitu iwal second gear meureun nu masih sok ngalumpang di jalan teh rek ancul-anculan di tol ge moal aya nu musik maranehna mah backingna karuat pisan tapi saya nyaho pisan struktur organisasi dijegat nyaho ti pupuh tahun 80-an nu ayeuna geus jadi pengusaha jugala nepi ka bro saangkatan ayeuna nyaho sanajan rohangan ieu poek tapi saya moal kepalingan penyo tuh nu narangtung di tukang nya senior-senior hungkul Kang Yuga Kang Heru Kang Bobi nu kumisna baplang nu kumis nu di kacamata nu jangkung begang moal kepalingan saya kencring Kang calon anggota keneh saya hormat pisan ka Kang Bobi nu dilelerna Young Programmer of the Year kulan tina internet Kang data-data pausahaan gampil pisan di pautna komo dokumen-dokumen negara SMS jeung telepon komo Instagram jeung segala aktivitas media sosial dupi Kang Heru uninga yen email akang disadap kade Kang zaman ayeuna mah ampun Kang ampun nya ampun siap Kang puntennya sim kuring ngacapruk ka mana wae nya Kang nya kuring kudu jadi anggota mun Kang 10 menit senior mimitina mah tina Instagram gara-gara si Astrid postingkeun foto Alex Martinez kula punten ceuli saya ngajelengeng keneh siasa tadi digelutkeun Alex Martinez teh pemain sinetron sabulan cempleng si Alex Martinez jadi avatar si Astrid dina Instagramna rupa-rupa gaya tapi eta-eta keneh fotona mah saya nanya hiji poe saya taas harita mah saya teh can nyaho soal geng motor komo sinetron terus si Astrid tembal bari centil pacarku cenah keren gak dewa coba eta pacar aku cenah nu kitu disebut keren saya tertarima ngaheap Kang panas balik sekolah saya langsung googling Alex Martinez si horeng manehna aktor sinetron nu keur dikaresep nya loba fans na tapi panya teh si Astrid mah teu beukieun kanu kitu patut sinetron ngeunaan geng motor beuh kutu buku si Astrid mah beuh kutu buku cek si Astrid mah manehna teh jeung saya teh sok pilih genti jadi ranking kahiji ti SD keneh jadi ketua jeung wakil ketua komputer klub di sekolah mangsa babaturanana masang poster boyband Korea manehna mah masang poster sistem periodik unsur kimia nah aku mujeng akang teu percaya asli ieu mah Kang Astrid mah lain awewe samanea manehna resep kana sajarah cita-citana hayang jadi arsitek resep maca buku talajo minimal Dr. Wu bogaeun website na keren
teu beuki selfie tara shopping di mall. Kabayang ku akang-akang sapertos kumaha jalmina asli teh istimewa moal aya duana sapertos manehna kari-kari Alif Martin. Tapi oke, mun kitu mah lu jual gue beli. Mun si Astrid beuki lalaki tipe si Alek, saya bisa jadi si Alek naon hesena. Tapi sagala ge kudu disiapkeun heula. Saya mah jelema tartib, jelema tarapti, samemeh ilubiung jeung geng motor saya neangan informasi heula. Mun saya asup jadi anggota, kumaha efekna pikeun masa depan saya. Urusan motor mah gampang, kari ngahubungi si papa. Motor nu siga dina sinetron si Alek. Cek saya dina telepon isukna langsung dianterkeun ka Kong Ayeng. Persis segala rupana si mama tangka rawah riwih. Aduh, kenapa motor dewa? Kenapa gak minta mobil aja? Motor mah kena angin ge kena hujan. 20.000 kilometer jauhna bogoh saya kasih Astrid 20 tiket panjang Pulau Jawa, kudu naik motor sejauh 20 kilometer jero sabulan. Syarat daftar jadi anggota diceget kitu cek harewos bojong saenggeus mangabulan-bulan saya milu ruang riwung eta teh kakara syarat daftar hungkul. Syarat dibere formulir sugan teh janten anggota geng motor mah ieu ge ngangge formulir Kang. Paknya teh cekap gaduh motor hungkul. Jabaning saya mah anak mami nyaan hareeng saeutik ge langsung dibawa ka dokter. Ayeuna kudu lumaku 20.000 kilometer jauhna naik motor jero sabulan. Bari dipasangan kamera rek mana rek saha hitungan mati istisna gampil kacida. Lamun motor maju 80 kilometer per jam we 20.000 kilometer per jam teh hampir 250 jaman. Eta sarua jeung 10 poe mamatoran teureun eureun ge lo sugan. Kapan saya kudu sakola mah. Tapi Astrid anger masang foto si Alek Martinez nu nyengele dina motor di Instagram mana. Googling bulak-balik dijaget anger hiji-hijina geng motor nu pangsolidna di ieu kota kagok asong. Liburan kamari tungtungna saya pamit ka si mama rek ulin ka Bali. Ngomong mah kanyataan mah saya motoran nepi ka tepos bujur gurilingan Jawa mapai-mapai leuweung jeung pasawahan kebon jeung basisir gunung jeung pasir. Adrenalin Kang naik motor teh sing horeng urusan adrenalin rek mobilan di kota macet naik sepeda boyot ukur naik motor hiji-hijina hal nu nyugamakeun sapanjang 20.000 kilometer ngajajah jalan. Saya ngalaman ditilang, dititah push up di jalan, diudag-udag jeung ditabrak 2 kali ku mobil. Henteu terjadi matak, aya we jalmi nu mantuan sanajan saya teu wawuh kasasaha di dieu. Tapi saya nyaho ieun jaringan dijaget ngawaskeun jeung ngaping lalampahan saya. Nuhun pisan. Bebas, liar, geter, jok jeung puteran roda saya jadi ngarti lagu John Bon Jovi ayeuna mah I'm a cowboy on a steel horse I ride. I'm wanted dead or alive. Aing cowboy nu naik kuda wajah aing di arah hirup jeung paehna. Asa Kang asa nyaan les Astrid les Martinez pokoknya sagala sabulan camplang saya ngalalana bari teh sieun temelang anak mami nu jadi wanian 20.000 kilometer bogoh ka Astrid laun-laun ngorotan. Pas balik di daerah Pasteur saya dipapag ku polisi jeung ambulan. Si mama laporan saya leungit Kang. Samemeh balik ka imah saya dipaksa asup ka rumah sakit heula lantaran cenah pegang jeung lagedug. Di sakola mah saya jadi selebritis dadakan duka kumaha. Teu arapaleun yen saya geus daftar calon anggota Dejaget. Saha tuh nu nyaho Dejaget jeung jaket beureumna. Sanajan can diinisiasi kabeh yakin saya pasti ditarima jadi anggota. Kamana-mana di sekolah saya dituturkeun ku bibir ting kiriwis
Barudak lalaki ungguk sieun jeung hormat, barudak awewe jadi jet teh jujur saya resep Kang cenah. Tadi geus disebutkeun yen saya mah jelema tartib jeung tarapti. Ti samemeh daftar ge saya geus nyaho sagalana, tapi ayeuna saya yakin hayang jadi bagian di jaget naon wae nu saya nyaho. Kahiji, saya nyaho yen di geng motor mana bae awewe mah ukur properti. Saya ngarti saya bakal tuhu kana aturan eta. Awewe mah warga kelas 2, saya moal mangpang. Kadua, saya apal yen di jaget teh lain organisasi demokratis. Nasib saya diukur ku loyalitas saya. Saya narima syarat eta oge Kang. Katilu, saya ge nyaho yen di jaget teh hiji pausahaan gede nu bisnisna kaasup jadi judi, narkoba, jeung pelacuran. Teu naon saya teu kaget, teu sing eta mah praktek nu ilahar di mana-mana. Hells Angel, Bandidot, Outlaw, Basoku, Warlock, Ban Kempes, Vagos, Second Gear, sarua bae. Saya nyaho internet jeung saumpamana saya hacker. Saya yakin tenaga ilmu yen koneksi saya bisa dimanfaatkeun pikeun kepentingan di jaget. Nya saya daftar jaget lantaran bogoh ka awewe, hayang katempo gaya siga bintang sinetron. Saya aya di dieu ayeuna nya lantaran saya nya bogoh ka di jaget. Tarima saya jadi anggota Kang. Di jaget mamalakota, di jaget pangheulana nya. Jadi di jaget segalana rup kudu padung rap, kudu lemah nyawa jeung kauseukeur di jaget.